Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdul awwalu. Eta ari anu kahiji anu disarupakeun kana kang kalung. Naon kang kalung teh? Kongkorong. Fi anwa'il majazi eta tetep dina nyarioskeun pirang-pirang warna pirang-pirang majaz. Wa fihi sareng eta tetep dina itu aqdul awal situ faraida ari genep pirang-pirang masalah. Al-faridatul ula ari masalah anu kahiji eta al-majazul mufrad. Nyarioskeun tentang majaz mufrad. Ahni ngamaksud qaula musannif al-kalimatul musta'malatu fi ghairi mawdi'an salam li alaqatin ma'a qarinatin maniatin an iradatihi. Al kalimatu ari majaz mufrad eta hiji kalimat al musta'malatu anu diistimal alias nu dipake fi ghairi ma dina liyan ti makna wudiat anu dipernahkeun itu kalimah lahu pikeun eta makna kituna teh li alaqatin karana aya hubungan atawa percantelan ma'a qarinatin sarta ayana qarina manihatin anu nyegah an iradatihi tina ngamaksudna itu mah ingkana selamun bukti naon alaqatuhu alaqohna itu mah eta ghairul musyabahati anu henteu silih sarupaan fa majazu mursalin tah ari majaz eta majaz mursal ngaranna. Wa illa jeung lamun teu ghairul musabahah alias naon berarti musabahah silih sarupaan alaqona pasti aratun tah ari majaz eta istiarah musarraha. Bil barakah baca lama. Bismillahirrahmanirrahim. Anu tahijjah anu disebutkeun kana tentang eta bi anu wa ilmu tetep namretakeun pirang-pirang majaz wa bi jeung tetep na itu manjana itu maqadul awatas itu kalau itu ada ajaran masalah al qaraidu ulari pirang-pirang masalah tahijjah eta al majazul mufradu majaz mufrad ani abu kami musannif al kalimatul musammalatu fi ghairi mawdi asal al kalimatu eta kalimat al musammalatu al difaqih fi ghairi madna salian ti makna wudi asal diperkenalkan itu kalimah lahu bikan itu makna di alaqatin karena ya percantelan ma qarinatin sabda ya qarinah makna dan juga an iradati nama maksudna itu ma ingkana saban wa bukti naon alaqatu alaqana itu ma eta ghairul musyabahati anu teu silih sarupaan fa majazul musallim maqari itu majaz teh eta majaz mursal wa ila jeung namun wa henteu itu musyabah fa isaratu maqari itu majaz eta majaz ta'am. Al-aqdul awal lafad al-aqdul awal teh dimaknaan kubab. Jadi al-aqdul awal teh ari ieu bab nu disarupakeun ari ieu bab kahiji disarupakeun kana kongkorong dina pada bersihna atanapi dina pada bisa dialap manfaatna.
Berarti lafaz al-aqdul awal dimaknaan ku makna goer wadi atawa fi goeri mau diatslah. Jadi can-can geus make lafaz majaz manten musannifnya. Balas ngarekeun ka urang teh pinter jigana. Jadi lafaz al-aqdul awal ieu disebutna majaz isti'arah tasrihiyah. Bimaknal babul awal ala sabilil isti'arati tasrihiyah asliyah. Wa takriruhu ayyuqala kulantaran majaz urang ditakrir. Subihal babul awal bil aqdil awal bijami istimali kullin alan nafasati. Jadi nyarupakeun babul awal kana aqdul awal dina pada istimal bahwa duanana ayan nafasah. Nafasah teh bersih atau halus. Dzukirul musabbah bih alladzi huwal aqdul awal. Nu dicarioskeun nyaeta lafaz al aqdul awal. Kongkorong hari aqdun teh. Tapi wahudifa minhul musabbah, dibuang musabbahna. Jadi nu dicaritakeun naonana? Musabbah bena nu dibuang naonana? Musabbahna. Alladzi huwal babul awal. Eta lafaz al babul awal nu ditayakeunana. Wastu'iral labdu dalu alal musabbah be alladzi huwal aqdul awal lil musabbah alladzi huwal babul awal ala sabilil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Abang suladai subihal babul awal bil aqdil awal bijami istimali kullin ala nafasati. Dzukirul musabbah bih alladzi huwal aqdul awal wa hudifa minhul musabbah alladzi huwal babul awal wastu'ira al-labdu dalu alal musabbah bih alladzi huwal aqdul awal lil musabbah alladzi huwal babul awal ala sabilil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Jita dua ieu bab kahiji teh bade nyarioskeun tentang majaz kan. Majazuhu kalimatun ustumila bi ghairi asliin lahu qad amila. Ya makna eta duka. Ieu bab kahiji bade nyarioskeun pirang-pirang warnaning majaz. Jadi khusus Samarkan itu nyarioskeun tentang majaz, permajazan dia mah. Ilmu bayan disebut bagian. Wa fihi situ faraida. Dina bab awal atana fi aqdul awal teh tegasna tentang majaz bade nyarioskeun genep pirang-pirang paroid. Da ieu mah kuda. Naon paroid di dieu? Paroid di dieu maknana masalah. Jadi bab kahiji eusina sabaraha masalah? Genep masalah. Urusan anu kuat majaz hungkua. Ini nyambung gitu. Jadi disebutna lab nasar muratab.
Lapan paroid ieu teh dimaknaan kumana guer asalna, berarti termasuk kana majaz isti'arah tasrihiyah asliyah deui wae. Subihat situ masail bisiti faraid. Akhirnya tulis sudah. Oh. Iya wah. Subihat situ masail bisiti faraid bijami'il intifa'i fi kullin. Dzukiral musabbah bih alladhi huwa situ faraid wa hudifa minhul musyabbah alladhi huwa situ masail wastu'iral labdud dalu alal musyabbah bih alladhi huwa situ faraid lil musyabbah alladzi huwa situ masail. Faraid teh kongkorong. Awang surah deui. Subihat situ masail bi siti faraid bi jami'il intifa'i fi kullin dukiral musyabbah bi alladzi huwa situ faraid wa hudifa minhu wal musyabbah alladzi huwa situ masail wastu'ira al-labdu dalu ala musyabbah bi alladzi huwa situ faraid lil musyabbah alladzi huwa situ masail. Jadi bab kahiji nyarioskeun urusan majaz beusina sabaraha masalah, genep pirang-pirang masalah. Al-faridatul ula ari masalah anu kahiji nu disarupakeun kana kongkorong dina pada dialog manfaatna eta al majazul mufrad. Bade nyarioskeun tentang urusan majaz mufrad. Masalah kahiji tina bab awal bade nyarioskeun tentang majaz mufrad. Naon dimaksud majaz mufrad? Akni al kalimatul musta'malatu fi ghairi maudi aslah li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Sakur-sakur kalimah anu musta'malah tangtuna sabab kalimat hiji aya kalimat mustaqmal, dua ayat kalimat goer mustaqmal. Mustaqmal mah fi kalamil arab nusok dianggo di kalangan orang Arab. Zaidun, Amrun, Bakrun, Khalidun eta namina lapan atawa kalimah anu mustaqmal. Mustaqmalul al-fadi haitsu yujadu terus imamu rakabun wa imamu mufradu terus nyukup sararea mantekna sigana eta. Jadi kalimat teh hiji kalimat mustamalah, dua kalimat goer mustahmal. Ari goer mustahmal ma la yustamalu fi kalamil arab. Lafaz atau kalimat nu teu dipake di kalangan orang Arab seperti mana? Daizun. Daizun itu tidak Zaidun. Atau amun di urang mah seperti kenal Taratatun motor butut goelun sepeda. Tapi goelun beda di goelnya. Eta goel mustaqmal fi kalamil arab. Aya eueuh. Naon cenah bahasa Arabna motor butut? Taratatun. Naon bahasa Arabna sepeda? Goelun. Eueuh, beuh bahasa Arabna goelun mah berarti termasuk lafaz naon? Goer mustaqmal. Nah, nu dimaksud atau nu kasub kana majaz mufrad teh awas kalimahna kudu kalimah anu mustaqmal.
sajaba nu mustamal fi gori mau diatslah nu dipake lain dina pamernahanana, lain dina kekuduanana. Seperti lapan asadun maknana lain asad atawa makna asli tina asadun tenawan hayawanul muftaris. Ayeuna dipake dina goer mulabisna atawa dina lian pamernahanana. Goer mau duklahna. Seperti lapan asadun di mana kunaon rajulus sujah. Nah, rajulus sujah teh laki-laki yang tampan atau laki-laki pemuda yang gagah berani. Berarti lamun lapan asad di mana ku mau diaslah lain pamernahanana. Sabab makna asli tina asadun manaon hayawanul muftaris. Aina asadun di mana kumana naon rajulus sujah. Berarti lamun asad di mana ku rajulus sujah maka asad kedudukan lapanna termasuk kana majaz mufrad. Majaz mufrad. Atau lapan komarun ro'aitu komaron pitorik nyorong roda. Nempo kuring kamang komar di jalan nyorong roda pantes berenya si komar pantesna. Ro'aitu zahron pil panai. Waduh. Kuring ningali naon di zahron teh? Kembang ros. Mungkin teh ya kembang ros jalan-jalan di panah atau di sampalan atau di buruan? Bisa enggak? Berarti zahron dirinya ro'aitu mar'ah jamilah. Jadi zahron dirinya ulah di mana kumana aslina. Berarti maratun jamilah sina lain kembang ros. Lamun lapan zahron di manaan lain ku pamernahanana alias lain kumana aslina maka lapan zahron kedudukanana sebagai majaz mufrad. Tidak adanya bahasa lagi jadi majaz mufrad dia. Tapi kitu nanti akan lapan atau kalimah anu diistimal dina lain makna aslina alias makna pamernahanana kayeuna hiji li alaqatin karana aya alaqah. Naon alaqah teh? Persamaan atawa hubungan antara mana asli jeung mana far'ina, antara mana hakikat jeung mana majazna. Wah tadi mau kuring nempo monyet eta. Atawa ngabahasakeun Ali Kirdun gitu. Ari Mang Ali eta teh monyet. Maksudna lain Mang Ali monyet, kurang bilang mah, tapi naon? Siga monyet. Pedah naon? Nya tinggal teh we alaqahna alias bijami'i nanahawa. Nah bijami'i naikihi atawa bijami'i lumpatihi. Mun bijami dina pada wah pinter naikna eta mah terekelna siga monyet teh geus. Beda jeung Kiai Mastur titah naik teh geus daek medung. Itu bisa engkau urang leuweung tapi teu becus naik. Teuing ngari naik pawe mengejikan urang naik awe mah bisa-bisa wae. Jadi ngabahasakeun majaz atawa nyebutkeun majaz mufrad kudu puguh alsanana. Disebut naon? Alaqah. Naha alaqahna alaqah haliyah atawa alaqahna alaqah labdiyah. Persamaan alias sasaruahanana ieu naon yo kira-kira. Lamun dina nah alaqahna teh musabahah atawa alaqahna musgoer musabahah. Nah silih sarupaan atawa henteu silih sarupaan ke dipayun. Macam deui ma'a qarinatin maniatin an iradatihi. Sahna disebut majaz mufrad teh sajaba kalimah nakudu musta'malah terus bi ghairi mau dianslah dipake lain dina makna aslina tuluy naon deui li alaqatin. Naon alaqatin teh hubunganana ma'a qarinatin maniatin an iradatihi kudu aya qarena anu matak nyegah dina dimaksud makna aslina. Jadi lamun ro'aitu asadan lamun rek ngamaksud lapan asad di hukuman majaz mufrad kudu aya qorena kapayuna. Nah arek make fil hamam berarti qorenahna naon? Labdiyah. Eta qorena teh aya qorena labdiyah, aya qorena goer labdiyah alias qorena haliyah. Ro'aitu asadan
Nempo kuring kana maung. Wah, maung di mana ente? Lamun aya kecapil hamam kapayuna, oh berarti aya korena. Nu lapan bil hamam nyegah bahwa lapan asad ulah di manaan kumaha naonana aslina, tapi lapan asad kudu di manaan kumaha far'i. Buktina bongan aya lapan bil hamam berarti lapan asad tong di manaan kumaha naon hayawanul muftaris, tapi lapan asad di manaan kumaha rajulus sujah. Di mana kanyahoanana aya korena buktina lapan naon bil hamam. Pahamnya? Teu aya korena, lima korena halia. Ra'aitu asadan. Nempo kuring kana mau. Kayak aya yulaimul musabah, aya yulaimul musabah berbeda deui. Aya istiarah mutlaqah jeung aya istiarah musarraha, aya istiarah tarsihiyah, aya istiarah taslihiyah. Tos we, lamun teh amat teu aya korena lapia, dan aya korena halia, nyebutkeun ra'aitu asadan. Begitu aya lalaki nu bijil di kobong, hidung, kumisan, bewosan jema, awakna buluan. Ra'aitu asadan. Kira-kira eta asad ente nempo asad teh di mana? Begitu aya keluar disebutkeun asad. Oh berarti asad nu eta lain asad hakiki tapi asad naon? Majasi. Ceger mungkin eta bodyguard tahu poe. Tapi lamun nyebut teh ra'aitu asadan di kebun binatang, oh berarti eta mah lapan asad bisa jadi asad nu eta mah asad naon? Hakiki lain asad majaz. Jadi kesimpulanana majaz mufrad teh kalimah anu musta'malah nu lain dipake dina mana aslina, kituna teh karana aya persamaan atau hubungan bari aya korena tegesna lapat anu bisa mengkolkeun atawa anu nyegah tina eta lapat ulah di mana kumana aslina balik taku di mana kumana far'ina. Titik. In kanat alaqatuhu ghairul musyabahah fa majaz mursalin. Lamun ma alaqahna ghair musyabahah tegasna henteu silih sarupaan, maka disebutna fa majaz mursalin, disebutna majaz mufrad mursal. Ya dah, majaz naon cenah? Mufrad mursal. Wa illa fasti'aratun musarrahatun, ngan lamun teh mah alaqona musyabahah berarti naon silih sarupaan, maka eta mah ngaranna isti'arah musarrahah. Dik deui warna majaz teh geulanan hiji aya majaz naon mufrad. Eusina majaz mufrad teh hiji lamun alaqahna silih henteu silih sarupaan ngaranna majaz naon mursal. Ngan lamun silih sarupaan berarti ngaranna majaz istiarah musarrahah. Contoh majaz mursal malum eta la usallibannakum fi judu'in nakhli. Naon deui? Seperti seperti lapan naon ihdinas siratal mustaqim yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Naon deui? Yadullahi fawqa aydihim. Itu contoh-contoh majaz naon? Mursal. Maklum dina naon? Istiarah. Itu mau dibalikan deui, mau dibalikan deui panlila. Teruskeun. Al-faridatus saniyah. Sabab nu dicarioskeun dina samarqon di dieu mah bukan majaz mursal. Naon sababna? Lil maklum. Majaz mursal mah paham sadayana pasti. Alaqona kurang lebih berapa? Kira-kira alaqah majaz mursal lebih daripada 22, malah hampir 33 alaqah majaz mursal. Dari mulai hal mahal hal kul juz kul terus naon deui? Muta'alliq muta'alliq terus deui naon? Hos am hos naon deui? Mujawar mujawir mujawab dan seterusnya. Itu adalah alaqah majaz mursal. Gila itu balik kita
dua sanawi mah kalau geus madu alif dia mah kuat kalau kawin dong balik lima. Al-Faridatu Saniyah di masalah nomor kedua disarupakeun kana kongkorong dina pada seueur nu ngamanfaatkeunana. Ingkana lamun bukti naon al-musta'aru musta'arna cirian naon musta'ar teh musyabbah. Ari musta'ar teh pan bahasa injeuman. Eta ismu jinsin, eta isma jinsin kaluaran isim jenis. Naon ari isim jenis teh ae isman tegasna isim guero mustaqin anu dian mustaq. Berarti lain mustaq mah berarti isim teh kan aya isim mustaq aya isim guer mustaq. Isim mustaq berarti naon? Isim fa'il. Terus naon deui? Isim maf'ul. Naon deui? Sifat musyabbah. Naon deui? Amsilah mubalaghah. Itu termasukna kana kalimah mustaq. Berarti lamun lain isim fa'il, lain isim maf'ul, lain sifat musyabbah jeung amsilah mubalaghah disebutna naon? Ghair mustaq. Nah, kumaha fal isti'aratu asliyatu. Maka disebutna isti'arah asliyah. Berarti alakohna silih sarupaan alias musabahah bari kaluaran tina naon akan isim jenis tegasna kalimah anu goer mustaq maka disebutna isti'arah asliyah. Ngan lamun teu mah wa illa jeung lamun mah henteu goer mustaq alias naon berarti mustaq. Maka fal istiaratu ta ari majaz eta majaz istiarah tabaiyah ngaranna. Jadi lamun kaluaran tina goer mustaq mah istiarah naon ngaranna? Asliyah. Lamun kaluaran tina isim mustaq mah berarti majaz istiarah tabaiyah. Kalaroi kitu mah tandanya. Siap ditelan teh? Naon margina lijirianiha karena berjalanna itu istiarah fil lafdil mazkuri dina lafaz anu geus dicarioskeun ba'da jarianiha dina sabada berjalanna itu istiarah fil masdari dina masdar. Jadi majaz istiarah tabaiyah mah kudu diberjalankeun dina naon heula masdar heula. Na tokotil halu bikada. Na toko teh naon mah? Masdar nya teh. Nu dimaksud lain na toko tapi naon? Dalatun. Isim mustaq kabarna? Mohon. Isim naon? Fa'il. Makana nakril majaz istiarah tasliyah tabaiyah mah kudu dibalikeun heula kana naon? Masdarna. Karek benar. Apa istiarah naon? Tabaiyah beda deui jeung istiarah tasliyah asliyah da eta mah isim jenis alias naon? Goer mustaq. Wah, masalah tilu. Teu aca. Wa in kana jeung lamun bukti naon al musta'aru musta'arna eta mustaqon kaluaran tina isim mustaq wa fi muta'alliqi maknal harfi sareng dina muta'allaq maknana haraf in kana lamun bukti itu mustaqona majazna eta harfan majaz bil harfi diberjalankeunana dina masdar teh lamun majazna istiarah bari tabaiyah alias kaluaran dina isim mustaq jeung berjalan dina muta'allaqna huruf lamun majazna majaz naon kaluaran dina harap seperti naon la usollibannakum fi judu'in nakhli nu dimaksud lain fi dorfiyah tapi naon ala di mana naonana istilah. Jadi kudu kaya mah berarti aya fi di mana ala
pi bimanaan kulain aslina da asli mana pi manaon dorpia anu ieu dipake mana naon ala anu ala teh mana naon istilah berarti fi juduin nahwi termasuk kana kalimah majaz istiarah tabaiyah fil harfi. Jadi lamun dia mah istiarah tasrihiyah tabaiyah jarot fil masdar eta mah lamun kaluaran tina naon mah isim mustaq. Jarot bil harfi lamun kaluaran istiarah tabayyana tina naon hara kudu diberjalankeun dina muta'alliqna jeung kudu diberjalankeun dina masdarna. Hadi teh jikeun mah ulang beneran ngaderes ieu. Wal muradu jeung ari nu dimaksud dimutaliki maknal harfi ku mutalak na makna harap ma eta perkara yu'abbaru anu dibahasakeun naon anhu itu ma minal ma'anil mutlaqati tina pirang-pirang makna anu dimutlakeun kal ibtidai sapertikeun ibtida min makna naon ibtida aslina nya da min aslina naon ibtida aya min lain makna ibtida. Wah, bait wa bayin. Oh, itu kan mana naon? Min, berarti lain mana asli. Nah, maka lamun aya min lain di mana ku mana tidak alias min bayaniyah atau min litakid berarti min sekurang majaz mah disebutna naon? Majaz majaz istiarah tabaiyah fil harfi. Wa ankara wa nahwihi jeung bangsana ibtidah. Soal lam aslina naon? Titah lem. Lil milki. Aya lam litah iya, mana naseu. Ala ge aya nu makna min sagala rupa kapan? Tah bahasana wa nahwihi berarti loba. Seueur kalimah Arab nu dimanaan lain dina makna aslina seperti nu aya dina alfiyah seperti nu aya dina johar maknun. Johar maknun kan min seueur manana ngandung faidah masing-masing aya nuktahna masing-masing ke mana. Jadi teu sabrong-brong. Ini cekuran majaz mah kadang-kadang di mana kumana naon bisa heula. Nya teh asal puguh naonana maknana majaz ieu majaz. Malahan mah ngobrol atau ngaluarkeun kalimat pakai majaz jeung pakai hakikat alus kene pakai majaz daripada pakai hakikat. Oh sia mah dasar beleguk jeung bodoh tai ka hulu-hulu. Wah jadi hate ente gitu. Dasar nu awam ente mah sudah. Ai awam teh beleguk teh. Tapi ngareunana nya disarekan dasar awam. Atawa dasar urang kampung ente mah leung. Daripada sebut boloho, beleguk naon deui? Kodok ayo adon di bodoh kene nyeri hati kapan tapi ku bahasa kinaya lebih efektif. Bapak Jokowi goblok ditewak masih konen. Tapi setiap pemimpin yang tidak bisa mensejahterakan rakyat maka kita usut sampai tuntas. Aman kita mah ya saha itu pimpinan anu juga gitu. Beda jeung nyebut ngaran kapanan tomol bahasa. Udah ente mah santri poloho nyeri hati urang mah dijeunkeunnya. Komo jeung ajengan disebut bakal nyeri hati. Dasar jalma kurang pengalaman. Sarua nyeri kana mah teh kitu kene kitu ke. Geus jadi eta bagus apa majaz mah kudu rada jeli kana bahasa. Di urang kudu hayang didohirkeun wae. Wa ankaro sareng parantos inkar. At-tabaiyah kana istiarah tabaiyah. Saha as-Sakaki Imam Sakaki. Waduh. Versi Imam Sakaki tidak ada istiarah tabaiyah ulah salah. Ini di antara pelopor ulama Bayan yang paling menyulitkan Imam Sakaki kan. Daya kan istiarah di Imam Sakaki daya, jual makhluk kita aja. Ayo disawarkan di dia. Waroda jeung nolak. Ha Imam Sakaki ha kana tabaiyah waroda jeung ngabalikeun punten ha Imam Sakaki ha kana tabaiyah
ilal makniyati kana istiara makninya. Kama seperti perkara satarifu anu bakal merenyaho atau satarifu anu bakal nyaho anjeun. Oh, karena itu mah versi Imam Sakaki anjeunna menolak karena ayana istiarah tabaiyah bade anu jarod fil masdar atanapi bade anu jarod fil harfi duana didayakeun. Oh, cek Imam Sakaki teh istiarah tabaiyah naon atuh dipindahkeun ku anjeunana aya ge istiarah naon makninya. Nu mawingke sabada istiarah makninya pasti versi Imam Sakaki bakal aya istiarah takhiriyah. Jadi lamun nakun istiarah makninya kudu jeung istiarah takhiriyah. Ngan teu aya pendapat Imam Sakaki istiarah tabaiyah rek jarad fil masdar atawa jarad fil harfi. Al-faridatus saniyatu ingkanal musta'ar isma jinsin ay isman ghairu mustaqin fal istiaratun asliyatun wa illa fal istiaratu tabayyatun li jiryaniha fil lafzil mazkur ba'da jiryaniha fil masdari ingkanal musta'aru mustaqon wa fi muta'alliqi makna harfi ingkana harfan wal muradu bi mutaliki manal harfi mayu baru anhu minal ma'anil mutlaqah kal ibtidai wa nahwihi wa ankaru as-Sakakiyu wa raddaha ilal makniyati kama satarifuhu. Bisa kan hari ngelat 10 hari tanggal 10 Ramadan dicek oke mun aya tu katalan insyaallah 200.000 tahun-tahun 200.000 hadiah MN hadiah hiji tidak jadi sana mau menang 200.000 moal ente mah 10 hari bisa mendapatkan 200.000 siap dah coba lah al-faridatus saniyah pada edahaba as-Sakaki. Nah mulai bereksis ya Imam Sakaki tapi buat besok wallahu a'lam bishawab.